Anjing bapak. Segmen. Entong bapak geungeuna. Entong dosa. Disaung bapak. Ya. Entong cok wae. Kayak gede sabeula. Keur siang. Si anjing sare. Geus sare amuran mah. Nya. Entong gitu-gitu. Kembali ke si tato mah bae antepkeun we. Tato bentang mah soalnya tato bulan we. Nah sehari ya. Aya. Kal. Entong gitu atuh. Kayak atuh tongong bapak tuh meureun begang. Nya kuduaan lu urang serang. Da bapak ge wani keneh sorangan oge kalem wani keneh. Nak. Bapak. Kemana? Saha? Eueuh. Engke ngarona engke batur keluar. Ieu heula. Tong make sabut colek peurih. Entong gula boy. Autan. Ku autan penting ayeuna mah. Atuh beuleunin. Tuh. Nggak segitu, kudu digeser-geser, nggak segitu. Iya ngelatihan. Mun campel ka bapak ieu oge kieu we. Gado. Oh, sopan-sopananya. Beunana teh kieu we. Saha? Entong, kumaha entong ka bapak teh mau ganti bener wae. Entong ngajak kenal ka celana di entong. Dosa itu entong dosa. Kalem sabar ya sabar. Iya mama ke di luar negeri ya kewe urang nungguan ti langit sugana ngacelak hujan. Ngadua urang kan makawasa udah anak teh lain geus sare gitu. Naon nya enjing hoyong buuk mah enjing bapak meuli toko emas. Bapak teh hayang ciga bapak kieu nya enjing meser. Tenang itu si mama nyoo nya ada bibir bapak geus kieu. Aduh aing mun campelak ieu budak hiji geus hees ni hiji kieu ngelege bapak teh. Bapak. Pai. Hoyong di ais nya di ais nya berat atuh sia aing rengkon ke nya bapak iya si mama ke di luar negeri. Si mama di itu nyari beteung di hese. Da si mama obat kudu utang tolang. Eueuh obatna ge tong nyok ka bapak teh atuh. Daun jamu tayanya. Daun jamu ditu mah eueuh nya. Naon atuh? Naon deui? Oh nya. Ka mana deui? Nya kembali isuk gedean tatona. Kakak nonyok deui ka bapak teh. Nah. Dina awak isuk mah lalai badot dina tulisan. Cing gede lalai badot. Batur bagamar, urang mah tulisan lalai badot di dieu teh. Entong ngenyod gitu ka bapak teh. Bukna yang tiga bapak kieu. Nya, hayang sarua. Meuli isuk tenang. Kata hayang medal deh kolot. Montong jeung insya Allah isuk bapak buka rezeki Citarum geus tare saat isuk teh nya kalem meuli saberiji meulina sakodi pake kabeh isuk mah nu handap aya aduhan buluan
Make heeh Anu gitu mah. nya. Ngomong ka aing dicukur teh. Nya muhun. Nya ke abdi meser, muhun nya. Nya kudu sabar urang mah nya. Heeh tinggal imah oge tingalikeun. Olong-olong buat atau bintangnya di temong-temong ya. Tong dikitukeun. Jeung sigi salak di gede sabelah. Tutupkeun. Era ku batu. Ih, ku masyarakat era naon teh cagap montok atuh bapak teh sarua boga. Ih, meni boga bapak oge. Naon atuh? Naon tadi tato bapak. Di dieu tulisan deui sarua. Badak gitu. Hah? Di dinya tulisan tonggongna lalai badot. Aka tok itu isin ku batur pamali dosa sarua sarua make helm aduh majarkeun nu abi jeung bapak sarua asal guladi aduh aing disarwakeun udah terus si mama oge resep nu make helm mah geura oh satahun deui si mama teh balik teh satahun deui urang kudu sabar karena imah beak oge. Yang penting urang cicing kebon sampe. Ngadoa. Doakeun. Heeh, ulah ka makam sieun. Ieu mah ngomong ulah ka makam sieun. Ke sana pasaran. Entong di kebon sampe mending oge. Nya. Heeh. Lupa le. Hah? Nah, lu gede. Entong batur. Balik entong. Dosa entong. Sa. Heeh. Si mama mah tahun hareup. Hah? Nya si mama mah ke tahun hareup balikna. Oh. Hayang minta naon ka si mama teh? Heeh, hayang meuli naon? Bejakeun ayeuna. Hayang meuli naon? Aduh, montong. Bapak ge hayang salu kitu teh. Si mama ke luar negeri. Entong bisa kadangnya si mama ke telepon teh tong isin mending ditunggu. Udah tarep. Entong pamali dosa. Kenaon urang ibadah bolak-balik kaliwatan masjid isin kumaha ngaliwat oge. Heeh. Ngadua si mama ngaracager di dituna bager. Urang aya rezekina di dieu nya. Sok doakeun. Sok doakeun. Yan, doakeun. Doakeun heula atuh si mama di luar negregna. Kan nonyol. Doakeun. Nya. Si Aji geus sare. Ka bapak ka nyebut ani. Doakeun si mama di luar negrina cing sageur, cing gede milikna. Nya. Heeh. Tong nya tawa. Ngesidik ke desa belah. Kan kasih obatan tadi ku tarason. Apa tadi kasih obatan dari deui. Popokan ku jahe emang. Jeung aja sekalian. Perih. Rasakeun deh perih oge atuh. Hah? Oh, hayang di parban. Isu kurang danga samping butut parban. Beungkeut kabeh jeung hareup-hareup di helm-helmna, ngalah teu murag. Nya. Heeh. Nah. Heuh isuk. Tah kalau nyok deui ka bapak. Heuh isuk. Ini mah geus peuting, batur mah sarare. Era gujur wae. Tuh ka bapak teh. Cicing gandeng ku batur naon. Hayang ngobrol jeung si mama. Hah? Hayang naon? Hayang buluan. Hayang buluan. Oh. Hayang buluan. Aduh. Can buluan. Heeh. Isuk atuh urang ka toko cahaya medal meuli we inyuk. Tapakeun di dieu make sepeda glue. Nya mantap eta mah moal cokrom rokok kayak gitu pakai celana ke keluar. Aing nyobeak atuh bae ku inyuk. Heeh isuk meuli inyuk ka materialnya
Heeh, saya modal loba injuk masa caselat jeung bapak. Sok aya nama geura sare. Sebenarnya tenang. Cium lah, Bapak, cium lah tuh. Bapak rek nelpon si Mama. Cium lah bapak, cium lah. Mama Abdi. Heeh, ke di luar negeri kenangan duit. Baik. Naon dia tuh keur kawin. Jeung saha? Yo, bapak ge ere kawin deui atuh hayang. Haji gitu. Haji gitu.